di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Diha aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agung kupayung butut kaula pisan salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah Merah Kaca Merah Kaca laras nuhun ditepangkeun ye sareng menak cobi aya pikersal naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca meuni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teti Amarta aki uluh moal gitu nah da kaula masen di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganna sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya dengan sedangkan ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus aut-autan bangsana rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak saya sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan nagara tapi pan ayeuna masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia upami hak manusia teu diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana
anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patona turkan nafsuna anu dianggena nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebut mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna mah iya tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh bijil ti belah wetan leres iya padahal cek ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih manya nu cicing bijil leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tapanon poe biji ti kulon teh hahargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ka budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado leresnya kita bilih mah bilih dek newa budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado leresnya kita bilih mah bilih dek newa kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngarusak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho karena jati diri saya pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk ruas maklum geus kolot
aki muka pasantren di dia teka entepanku politik istuning murni cilik putih selakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah gitu. Oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati timaran sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bong nganyaho timaran kieu salasna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburanuluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salasna mah ku paman gaduh paman tagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teh hoyong da can aya maksad bojoan tak itu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun lah pangnoropongkeun pangmelengkeun nahala raseta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat jeung hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi gitu teteh sanes sudon da ieu teh sanes memang gitu pamana atuh meni teu diange paningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranna ngan sabelah mikiranna soal dunya wungkul dajjal teh nu kitu panonna hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi teu balan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan numawi moal aya ajen dihormasot teh dihareupeun di tukang ada dijebian di malam nya daun tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan
pijodoan anjeun mah cek paneropong aki aya tubulah kidul didinya aya negara ngaranna negara Tirtadahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh san aya nu ngelehkeun geus seubul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogo milu saemara gitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mah kieu oh dah hidup mah ahli nada diulik tuh nah eta teh leres pijodoan ulah nah eta leres pijodoan ye geura bisi teu percaya pijodoan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruke bogoheun teu kudu saemara ya wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparangkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jalma anu leutik ngan sing inget itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik oh gitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibeberi ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak sapane pola teh kudu aya guna di malam ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah di malam sanggup mangga sok geraani perkarepeun aki aduh aki nah meni yo karaos sekanya aki ka kaula kaitu kanu kieu laku teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah di malam sanggup mangga sok geraani perkarepeun aki aduh aki nah meni yo karaos sekanya aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana
teu aya istilah di malah mangga sangem kaula mangga wayahna rap sidak kapsino kutunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timbalan heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapa munut ginu luaran sapa nejatina kanan bau lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana malam tu meraping api sacidohing metus sakat saping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna senyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kasih aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salamina kieu moal Paul salila anak kieu moal kapangih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aluy aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya di malam sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti wah hanya di kieu aduh jadi lucu sorana wayahna oh moal saliyana kieu moal tah ngaran ulah Gatot Kaca saha ngaran hidup teh budak buncir beres saimbang demeng budak buncir iya sugan teh budak pahati lalis budak buncir pingaranan hidup budak buncir uciren aneh tah wayahna heug milu saemara tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu nah eta raja pelaturan menangna manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema ngadek sacek sae sakitu mangga nuhun abah ieu mudah-mudahan tong salamina kieu moal kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae assalamualaikum saha teh tuguning aya tamu deui tingali wawun teu kaitu walah saha si cepot atuh geuning
si Dewala Omat api-api teu wawuh we. kan Api-api teu wawuh. Tiga nu asli. pura-pura tidak kenal Heeh. Wilujeng sumping Naon sih we? Marmot naon? Lain marmot putrana. Heh, putrana. Anak kan bisa kasih guru. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Lu bau sesungut teh. Karena kanjeng. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah, kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur. Anceu kan. untung ngahina sia untung ngahina kieu oge masih kene makhluk pengairan Pangeran. Pangairan nyebut pangeran teh pangairan Akan baik. sami atuh sesepuh abdi ge ditu ngaranna teh irgasi saha kakasih teh abdi lan abdi iya Sophia lah coba lah tobat Pangeran ABB. Ih, Sophia lah coba sampai ka depak kieu. Kecing atuh. Itu anu pengker. Abdi, iya. Agnes. Aduh. Eta Agnes bika moyong gitu. Di mana lingih deh? Abdi lan? Iya, tebing abdi cewek. Di Karamat Jati teh ngidul. Di Karamat Jati ngidul terus ke Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Iya. Iya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Balik ka mana sih? Apruk-aprukane kan. Sakaparan-paran abdi teh hirup cek ulah. Nuturkeun inung suku abdi teh bade neangan gawe nya. Malum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi mah ti Alak Paul. Nya. eta meureun pekerja atau TKW Ai TKW mah ka wanita atau Wanita. nya Tenaga kerja wanita. oh meureun ngan kade ilegal lah bisi ilegal mawi abdi teh ilegal ya teh. Ilegal itu boga surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pun picu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngan duit. Itu Acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca sot teh dina surat kabar. Nya Teman agama ada teh. negara Quran ayeuna teh loba hileud. Barorong ya.
nya merajarela kulan eta we ningal dina surat kabar teh sadinten rugi na nagara teh 80 miliar leuwih tina kai teh da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet utuh. tapi kenapa Sekarang saprak dijaga mah beaknya banyak pagar makan tanaman benar. itu juga bagi saya sekarang ngambil teh pada milarian jalmi itu Aya nu dipilih balik ke dupi Geris itu pada pokanaos ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu tah sesepuhna kaula Ya geni. aki leres punten atuh ieu abdi ieu kumawantun Kali segini. puntene anu seueur banyak laki banyak canda nih maafin aja deh Aduh. kagak apa-apa Kabawakeun. nya Not problem. duh bisa Inggris nih mah putra tetenya saka kasina pun anak teh ngaranna teh buncir nah budak buncir budak buncanut kakasina teh buncir iya buncir budak buncir Ucir-ucir we. lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak tong tarik teuing atuh gua kadangun moal pirang ngomong na hate wah eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia sampai tahu Tahu semua. dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca Yumuhun ngarah kacak merah kaca sing atuh ceuli teh kumaha teh sering teh ya teh lu bahasa teh sok budeg bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh naon jami milarian jami sumuhun saha aing ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh Gatot Kaca nuhun naon diteangan residipis teh jelema teh Aduh, eta si goblok. tahan tah diajar puasa teh di dieu Eta aing disebut residipis euy. jadi Gatot Kaca teh di lemur teh kaur nog hayam laleungitan wae kulan nyaeta ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas nya Kayak gua rada gelo nya. Goblok. jadi di pilarianya cek ku abdi dagang narkoba ongko saha teh Gatot Kaca lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana cicing kapan aing teh kerja di wara kudu yang kena politik ya ulu jadi Gatot Kaca teh dagang togel tapi teh intel kajahatan nu total nama eta abdi teh intel teh nya tibuser keur dikepung teh ku abdi keur diteangan Gatot Kaca teh Lain. Aduh, aing ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan, hate tahan.
diajar sabar tak itu pulang kinten abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia teangan Gatot Kaca teh lain aduh akhirnya ditampiling aing da keur kieu duh ampun tahan hate tahan diajar sabar tak itu pulang kinten abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia marukana moal kabenon meureun kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong nain ka bapana tah anak kaula cir lan kahareup aya naon ya Abah sok teguh ngaranna si eta saha dijawab ku anak eta lae budak-budak kueun punten Abah sok cing ngaran kuring saha cir tong gede bohong sia hirup teh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring make Sophia Lacuba anu teh jauh-jauh saha si Cepot budak pesantren teh atuh ulala lawora itu budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu tamatu apalun euy burukan teh kan ya bener Cepot atawa Astra Jingga ngaranna ya lu pantes saya bener di bejaan feeling ana jauh-jauh dewek nawe tenar bener beda kesor beda menang di TPI sok lalajo bener di TPI jadi apaleun sok ai kuring anu tukang ngaranna Jawara Gusti nya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah geus kajero Iya. atuh atuh dan dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh pokoknya di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar nya
sok nyahoan orang mah tong lagi Indonesia kumaha punten sepuh bulan percanten abdi punten bulan seueur banyol abdi mah Ken baik. nya keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal ya di mana cecek bulan kinten-kintenna panggihna abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat Saemara tuh di negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana ya. Tadi dinya teh aya Saemara Putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. Wah betul. Wah hebat memang resepeun Gatot Kaca mah kanu kitu. Ai kana gelut mah. Kana gelut menda ahlina. Ahlina atuh bisa jadi. Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitunya? Iya. Ah, ulah urang katuyu euy. Boga pasporna. Da kudu make paspor. Nya. Ah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk. Datu mentas kayak itu mah kari eta wungku meureunan ngalewatan perbatasan. Benar. Kari ke Sarawak. Moal lain mariksa gerjing. Dek lalajo kitu lalajo Saemara. Nuhun we dah. Bade kaitu nya pasti di dinya juragan Gatot Kaca teh keur lalajo nonton Saemara jigana. Boa jika ada berdirinya. Talamun dek kaitu sakalian si Ucir digere kaitu hayang lalajo cenah. Ya, bareng kaitu. Ye si Ucir pun anak hayang lalajo Saemara. Kemana teh? Nya ka nagara Tirtadahana. Pangmawakeun. Bareng jalan itu. Bisi lain bawa najo. Sa tuh hileud. Wah ngasih naik bade ngiring nonton maka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi mulanya. Ai gengsi na gede. gengsi oh padahal pasti siap minta jajan maka aing ya Kawas alus we. Ya tidak naon aing bade ngiring ngohlan. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. wayahna we panganterkeun deui nya Mang. Iyalah cenah naon. Tangke di jalan lamun arah lamun cempelak kadang togeun. Urang podarana ya udah. Aing ngerakeun mah. Tak kitunya. Mangga ulan mangga. Jik Ucir akhirnya memaneh dek lalajo barang tajeng cepot jeung dawala Ridho ka iwan uing jeung makieu hayu Cir teh naon Cir hayu jeung akang hayu lah teh naon Cir nya aya dek lalajo mah kitu tah omat ieu teh adatna adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we ulah dipungpang Laksanakeun we. goreng adat bisi ngamuk insyaallah nyaho ngamuk di jalan dijejak we inget tingalikeun heeh sagedena ge tanagan kitu patut kusi laing dan kek itu kang ku aing pengkek irungna ujung ngamuk pugu udah sering debanteng sakitu jigcir nuhun atuh abah doana we bade lalajo Saemara ye nya pek ayo menjemput ayo sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon eta keun bae anu penting mah panganterkeun anak kaula pangapingkeun pangyaringkeun sae
pada permios abdukulan pada beli kasantenan abdi ya mangga wah hapunten ya atuh tuang heulanya mun tidak tadi itu ngomong gitu teh ya sumuhuna tuh pada permios saya kene karumaosan mah kumangke ya senang duren sok sami atuh sareng abdi nya kira pada meser atuh amangga we geura angkat semun permios Pokona bisa pisan jelema